Diangkerkeun ku masyarakat, sekitar wilayah anu bade ku urang dieunteupan, ternyata anu karaos teh di tempat eta teh janten masihan ka urang teh kaleluasaan. Maksana kumaha ceuk? Sok geura akang ningali live streaming na Facebook gitulah pokona mah Nuhun ayeuna. eta. Tah enak menurut Kang Ocol eta kumaha sae teu? Henteu, Lepat kitu teh nya. pasti. Lamun wengi-wengi main suling Nuhun. dilarang teu di gunung? Cenah mah Saur pamali, saha, saur kenge, saha. pan Teu aya aya. ti dituna. Berarti engke mah urang main gunung di main suling sareng ieu tuh alat musik karinding, akang Nuhun, karinding banyak wengi-wengi insyaallah tapi di luhur hayu. gunung. Assalamualaikum sampurasun. Santet. Ya wengi ayeuna dina ieu teh acara nembean Kang, ieu teh nepangeun heula nya abdi nuju di salah sahiji di tempat di siji bukit di daerah Nyalindung. Saresan sareng Kuncen Nyalindung ieu teh namina Kang. Astagfirullah. Kuncen, sanes kuncen atuh. Naon, da emang Kang Ocol masuk gitu nyalira. Ieu Kang Ocol namina teh. Kang Ocol teh nami samaran, nami asli nama Kang Gingin. Sanes Hah? rupat wae, Sanes ya. rupat wae akang mah. Saha namina saha? Gaharu Nurimba. Oh, sareng Kang Gaharu Nurimba dipanggil di dieu Gin-gin. Terus dipanggil di Ocolnya, tapi Mohon. katelah nama Kang Ocol. Kunaon dinten ayeuna katerusan wengi ayeuna teh tos langkung di tabuh 12 ieu teh ngahaja. Suasanana enakeun kanggo ngawangkong. Sumuhun leres pisan. Tiis nyelek nyep nyelek nyep. Sing selesepnya Kangnya kana hate. Nuhun. Kang Ocol, Kulan hatur nuhun tos dongkapnya dina channel abdi, channel Munana Malik Ibrahim. sawangsulna akang katampi pisan. Kusim kuring. Hatur nuhun oge abdi teu diundang di dieu salah sahijina di tempat Kang Ocol nyalira di dieu Di tempat Nyalindung. urang salerea ieu Tempat mah. sararea. Nah, nya Kang Ocol teh nu abdi terang pertama kali dongkap abdi kenal sareng Kang Ocol disebut nanti ku masyarakat teh orang aneh Kang Ocol teh. Soalnya salah satu jalmi anu sok nyalira di tempat-tempat anu cek orang lain sangat atau angker Kang Ocol mah kalahkeun ngecamp di dinya teh nyalira. Nu abdi terangnya. Leres eta teh Kang Ocol. Leres. Jadi upami aya di tempat angker teh Kang Ocol mah malah ngahajakeun nyalira datang ka dinya. Ya, sumuhun. Maksudna naon itu maksudna Kang Ocol? Maksudna ingin mengetakan stigma masyarakat bahwa tempat teh ternyata tidak angker apa emang Kang Ocol gaduh ilmu gitu eta teh? Upami anu kadua mah lepat untuk kitu mung uih deui ka anu kahijina eta. Oke, hiji teh memang jadi ternyata nu disebut angker ku masyarakat teh eta teleres. Teleres lepat eta mah. Saleresna mah upami hate anu nyarios Ocol hiji tempat eta teh anu diangkerkeun ku masyarakat sekitar wilayah anu bade ku urang dieunteupan, ternyata anu karaos teh di tempat eta teh janten masihan ka urang teh kaleluasaan. Maksana kumaha? Cek orang lain angker, cek Kang Ocol teh malahan tempat eta teh Nuhun janten tiasa janten urang teh oh geuningan kieu geuningan tiasa masihan kanyamanan hate. maksudna Tiasa menurut orang lain angker teh kalah kenyaman gitu. nuhun janten tempat Kieu kenyamanan. Kangnya nu disebutkeun angker pasti aya nu katana beja. Nuhun. Contoh ayeuna di Talaga Warna. Nuhun. Bejana di Talaga Warna teh seueur Anu, masyarakat teh anu. Teu anu Ah, teu anu Kang Ocol katampi sabaraha oge. kali nyalira ngecamp di Talaga Warna? Nembe sakali. Nuhun. Sakali. Sakali nu nyalira nama Sakali. rasana kumaha eta? Luar biasa pokona mah teu Maksudna tiasa. ngarasa sieun teu ka akang gitu nyalira Teu aya. tugan kitu aya nu ngaganggu gitu. Teu aya. Teu aya. Jadi teu aya tempat tu angker leres. Teu aya, justru raosteun mangga kangge saha wae ge bilih aya nu bade silaturahmi ka Talaga amengan we. Mung tong hilap Naon? kedah dibersihan deui.
Jadi di Nyalindung iya ya salah hiji talaga namina Talaga Warna, abdi kantos kadinya oge sering. Kantos diajakan ngecamp sakali ku akangnya duaan. Nuhun. Alhamdulillah nya ari duaan mah abdi wantun nyalira mah abdi teu wantun. Kang Ocol mah nyalira di dieu. Tapi memang sareng Kang Ocol mah teu aya nanaon. Ada teu aya nanaon pami nyalira ge Kang kini, percaya teu aya makhluk nu lain selain manusia di dunia? percanten. Percanten. Percanten ulas asih, percanten. Pan aya oge anu jahat beunang sami sareng jalmi. Jalmi oge aya nu jahatna makhluk lain teh beunang aya nu jahat teu sieun Kang Ocol kudu kitu. Ah, dipasrahkeun kanu welas asih. Saha nu welas asih teh? Gusti anu kagungan, Gusti anu Maha Suci. Kieu seseueurna ayeuna teh miris Kang abdi teh ningali seueur pisan anu video-video pemburu hantu eta Kang Ocol dina live-na Facebook kantos ningali teu. Tangtos eta mah. Duh meni nyeredet. Maksudna kumaha nyeredet Kang Ocol? Abdi mah ningali video nu neangan jurig. Kieu lah. Jurig teh tiba heula contoh orang-orang Mohon. misalkan aya tempat contoh Talaga Nyalindung. Selain jalmi aya nu ngisi anu sanes pangintennya. Mohon. Nu kahiji sato beuneuran Mohon. tatangkalan, Eta, tutuwuhan. Teres. Terus aya nu katilu aya percanten teh nu katilu. Percanten. Tah nu katilu eta teh panginten tos tenang di dinya. Mohon. Ayeuna seueur Kang nu ngadamel konten. Konten naon? Udag jurig. Jadi seolah-olah nama jadi jalmi nu ngaganggu teh lain jurig nu ngaganggu jalmi teh Kang Ocol. Berarti Ocol ge pengganggu nanya. Nya tanggapan Kang Ocol lamun ningali ayeuna nu live streaming dina Facebook ya anu neangan jurig seolah-olah jurig teh jadi tontonan. Mohon. Tapi pas aya penampakan teh dijadikeun konten duka penampakan leres duka henteu. Kang Ocol terus ningali teh anu kitu tah live terus aya penampakanna percanten. Upami pendapat abdi mah nya akangnya itu mah tina anjeunna we anu ngadamel konten eta sareng anu nonton mungkin ge tiasa ngajawab tina dirina masing-masing upami Ocol pribadi mah gaduh jawaban. Keun akang. Oh, Sanes teu percanten leres. ayana. Iya penampakanna abdi mah Kang Ocol. Upami kana Penampakan dina mah, kamera sok aya ningan nu beungeutna kumaha nu aya Gitu. istri rembutan. Berarti eta jalmi anu ninggal dina video socana sararae nya. Tapi percanten eta teh leres eta teh penampakanna. Wallahu a'lam mung Gusti sareng ieu. Oh, kalau masuk kitu. Nampak di Paroro jurig teh Kang Ocol. Nya nya teh jalan raguan jalmina. Aya namanya. Mohon. Tapi lamun aya jalmi nu kitu Kang Ocol setuju teu? Aya kedah misalkan kieu ningali jalmi abdi lamun ningali jalmi nu kitu anu pemburu hantu, kadang abdi resep nontonna Mohon. oge ningalikeun. Ningali aya penampakan atau teu wanian jalmi-jalmi teh ka tempat angker, ka gedung-gedung tua, ka kuburan. Tapi di sisi lain lamun abdi jadi juri si bangunna kaganggu di kitu-kitu Kang Ocol. Atunya jalmi oge sami. Diriweuh-riweuh teh nya. Sumun diriweuh. Saena kumaha Kang Ocol? Menurut Kang Ocol pribadi ieu mah sebagai orang anu resep nyalira di gunung nyalira, ayeuna mah diriweuh-riweuh ku nu kararitu tah anu milarian konten. Nya eta kedah tiasa ngajalankeun wujud salatna. Wih dikena salat. Maksudna naon salat teh? Kela. Ieu akang punten teh nya. Enggak. Anu disebat wujud salat abdi gitu nya. Nya, Tata kramana. tata kramana. Terus Attitude gitunya, attitude-na urang anu dimaksudna teh urang masing-masing we tong silih ieu upami misalkan urang di hiji tempat anu hieum misalkan Mohon. seueur rumput. Aduh, pikiat hoyong pipis atuh. Punten bade ngiring papa. nya eta justru ayeuna mah Kang di kararituan jurig teh diraledek di tempat-tempat nu kitu teh. Kun nu kitu mah misalkeun contoh ya, "Woi nu aya di dieu sok tampakeun." Sok geura Kang ningali live streaming na Facebook gitulah pokona mah ayeuna. Tak enak menurut Kang Ocol eta kumaha sae teu? Henteu Lepat gitu teh nya. lepas. Upami Akang penak sareng jalmi anu kitu anu misalkan contoh aya tim Mohon. pemburu hatu teu ka dieu ka Nyalindung. Mohon. Ku Kang Ocol bade dikumahakeun. Teu bade dikukumahakeun. Moal dikukumaha. Anjeunna henteu upami ku abdi mung aya Gusti anu ulas asing keun ge anu masihan petunjuk Bahwa eta teh sana, lepat. nuhun. Tapi kan resep Kang nu naronton nu kararitu. Mohon, Abdi rasa. oge di piwarang ngadamel konten teh konten misteri nu kararitu nu kudu carita jurig gitu. Nuhun. Kang Ocol selama di Gunung Nyalira kantos abdi ngadanguna selain di Talaga Nyalindung kantos di Puncak Nyalindung
Terus di tempat-tempat nu lain di Sukabumi anu menurut orang lain angker, Kang Ocol mah kantos kan ngecamp nyalira, Nuhun. kantos teu pernah aya penampakan gitu. Alhamdulillah da kegaduh niatan hoyong mendak anu kitu atanapi kumaha janten anu katampi ku Ocol oge alhamdulillah saayana naon nu aya ge urang dijagi ku Allah, urang kedah tiasa ngajagi ka alam. Oh gitu. Sugan anu ngaganggu swanten-swanten gitu. Kang Ocol balik sia. Alhamdulillah teu aya eta mah mung di Kadiri we eta mah janten ka ieu ku obrolan ti nu sanes biasana geus ngan eta. Teu aya Teu aya leres. teu aya. Mung upami misalkan urang tiasa ninggal atanapi ngadangu kumaha-kumaha berarti uih deui ka jalmina, berarti jalmina gaduh sah henteuna naon anu diperyogikeunana ku anjeunna dipelajari nya insyaallah kabuka ku anjeunna nyalira tapi upami kangge Ocol pribadi mah da lolong socana upami kasarna kitu nya Ocol lolong kecil kirang dadanguan anu kalaritu jantan anu katinggal teh nya naon anu katampi kenyamanan teh. Terakhir ayeuna Kang Nuhun. Ocol. Abdi hoyong Kang Ocol masihan pesan Nuhun. ke orang-orang tim-tim pemburu hantu menurut hati pribadi Kang Ocol. Kang Ocol mah kan sanes memburu hantu tapi memburu ketenangan hatinya di tempat anu Sunuhun. sunyi. Teh ari ayeuna mah kalah diburu hoyong aya jurigna keluar. Tah ayeuna Kang Ocol sampaikeun ka mereka dari hati Kang Ocol yang paling dalam nu saena kumaha. Mangga kanggo orang pemburu hantu tah. Entos we parantos langkung sae mah dipikanyaah biasa mikanyaah bawa kanu katinggal anu teu katinggal sok we pikanyaah lenyepan upami misalkan lepat nya lepat soalna sanes ditinggal ku hiji iku seueur da anu tiasa ngajawab leres henteu mah mung ti diri-diri tiap jalmi anu ngaraoskeun henteu mung uih deui bilih janten pertanggungjawaban anu leres-leres kedah ditanggung jawab mun ngadamel eta Pasti aya oge karmana nya Kang Ocol. wallahu alam. Gusti Mung Allah eta teh kikituan teh lepat menurut Kang Ocol mah. muhun. Makana nya ari kitu mata anu sok pemburu hantu sanes Iya. abdinya sareng Kang Ocol anu sok nyalira di gunung. Muhun. Nu kitu teh lepat budak-budak juri kanggo konten teh. Upami kasarna mah upami urang tiasa jujur ka diri urang nyalira komo deui ka orang-orang di sekitar. Upami tiasa jujur ka diri nyalira komodi ka orang sekitar. Jujur we nya nu penting namanya. Gitu. Nya kenali we diri urang saha. Gitu ulah ka batur heula ulah ka kanu gaib heula nya. Ka diri Iya. sorangan heula. Ka diri Aduh urang. eta jero Kang Ocol. Kang Ocol, Lah, upami ingin ka gunung abdi diajakan deui moal ieu. pasti. Lamun wengi-wengi main suling Muhun. dilarang teu di gunung. Cenah mah Saur pamali. saha, Kenge. Pan teu aya aya. ti dituna. Berarti engke mah urang main gunung di main suling sareng ieu tuh alat musik karinding akang Muhun. karinding banyak wangi-wangi. Insyaallah. Tapi di luhur gunung. Muhun hayu. Moal aya nanaon ieu? Moal aya nanaon tanggung jawab. Bener. Sumuhun. Nah kapayuna nya mungkin abdi sareng Kang Ocol bade live main musik di luhur gunung. Leres Kang Ocol? Leres pisan. Diantos pokok namanya. Siap lah ke kapayunanya. Aya nama Kang Ocol teh pemain karinding ieu teh duh luar biasa. Sok main karinding nyarira di gunungnya. Nembe diajar. Nah, orang terakhir ending lah coba dihurungkeun sanes dihurungkeun nya disadakeun dihurungkeun mah kadang. Kina orang candak lah karinding nya. Yuk wilojeng sumping deui ke di channel selanjutnya atur nuhun Kang Ocol tos dongkap ka dieu nya. Kin urang di luhur gunung ieu main musik hayu. Sampurasun. Sampai